opat mametakeun pangampura dosa pikeun jelema ngucapkeun amin. Boleh dibuka dengan sarap setting ya, kita seperti itu. Al-Mukarramun seluruh para alim ulama, para masyayikh, para asatiz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemimpin pondok pesantren, para pemimpin majelis taklim, para DKI masjid, wabil khusus para guru rumah santri, khusus bil khusus Al-Mukarram, pimpinan pondok pesantren Yayasan Darul Mustaqim, almarhum Kiai Haji anu ayeuna saha digentosna Kiai Haji doakeun ku urang mudah-mudahan eta para ulama, para guru sing diparanjangkeun umurna amin amin deui wae sing disehatkeun amin sehat rohani dan sehat jasmani amin dimudahkan rezekina amin mudah-mudahan dikabul sakabeh cita-citana amin dihasilkeun sakabeh maksudna amin dijauhkeun tina balai dunia balai akhirat amin salamat dunia salamat akhirat maut husnul sadayana para jajaran pengurus rumah santri anu pribadios dipihormat mudah-mudahan mantena dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah pengajian rumah santri anu parantos kumpul di masjid pondok pesantren Darul Mustaqim sadayana ku pribadios dipihormat mudah-mudahan urang sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia sareng mulia mungkin di akhirat. Amin ya rabbal. Tiada kata yang paling dalam dalam lubuk hati si kuring kecuali mengucapkan alhamdulillah syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang geus dipasihan panjang umur bari sehat walafiat tiasa ngalaksanakeun satu bentuk perintah Allah bentuk perintah Rasul yaitu hadir dalam pengajian rutin rumah santri. Mudah-mudahan tempelna urang sadayana sing ngajadikeun wasilah dan wasitoh cukang lantaran diampuni dosa-dosa urang sadayana kenging ridha Allah Subhanahu wa taala kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala sebab cek Rasul khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu pansae-saena manusia anu panjang umurna bari sae amalna sebab kehidupan manusia di dunia dua bagian moal lepas hiji aya golongan ahli taat mudah-mudahan urang tergolong ahli taat cirina geus aya hadir di tempat pangan ieu ahli taat resep teu kana ngaji coba jawab resep teu resepan ka mana jeung ka pasar resep saha bakal berkah hadis ngabejakeun jeung nyaritakeun Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabbal ilma ahabbat fadailu saha jelema anu resep kana ilmu hartina resep kana ngaji
mangka bakal menang padilah ilmu, bakal menang barokah ilmu. Sebab tujuan ngaji hiji supaya menang ilmu, liyukhrijakum minal zulumati ilal nur. Jadi lamun ulah ngaji kasupkeun aya eta dikaluarkeun julungan bodoh moal bodoh, mantap lamun ngaji memerangi kebodohan ila nur ilmu. Keku ku Allah diberi ilmu cara tadi teh cekur urang dina kitab Usholihin wa putrobaka hatta yatiaka eta yakin lain mana yakin ulah berdua namun mana geus yakin di jantung geus salat ada geus yakin ieu awas kakate cara aya dina Quran cenah ulah kalekin lupae mah teu ngadengeun geus pae ayat eta lain eta rujukanana mau tadi dinya kafir maksudna si kafir mah lamun dinasihat ku Al-Qur'an moal kadengeun moal ngadengeun eta pae jadi ayat lain hirup mungkin ya Quran sih kan ibadah maneh ka Gusti Allah hatta roba ya tapi kapai bangka bagi bakal pae bakal naon RT pae RW pae camat pae bupati pae gubernur pae Jokowi pae kiai bos ya mata cepet tapi kapai ngaji tapi kapai bos can pamulang eureun eta ngaji masyaallah aya para kiai mah ngaji terus isuk ngaji beuran saleutik ngaji lohor ngaji pingsan asar maghrib ngaji isya peuting tengah peuting ngaji tengah peuting maka pakai deh kamu maka pakai aja ngaji majikan sarimu ila thalabil ilmi eta dina kita buka hadis paburu-buru marane ila thalabil ilmi kana ngaji kana nyanang ilmu nya fa innal hadisa min sadiqin khairun min ad-dunya wa ma fiha. Nah, urang ngaji ya itu la thalabil ilmi hadis teh keterangan hadis kana keterangan maksudnya ya anu dibaca ku para kiai min sadiqin teh kiai maka jadi kiai kudu sadiqin kudu bener jadi kiai sebenarnya seka sadiqin teh manana kiai wayahna jadi kiai kudu bener ulah jadi kiai maaf ya sing guru kiai ti guru sadiqin ini maksudna kiai anu bener jadi ulah aku ustad ulah aku kiai lamun canggih benar keren maksiatna ieu kana ustad naon tanu ieu bolang si beda bolang mah ki bolang padil kalau orang ngaji nya fa inal hadisa sana keterangan min sadiqin ti kiai khairun min dunya wa ma eta dibandingkeun leuwih bagus dibanding dunia geus sina di urang ngaji dibandingkeun dunia deus leuwih bagusan ngaji nya leuwih bagusan ngaji kan alhamdulillah tadi teh ya cek guru-guru sing aktif kan pulang belang di makadam sana jadi ustaz bayangna lamun jadi ustaz kudu nyontohan ka masyarakat ieu mah pedah pamaya di lembur lain giliran manggahan teu hadir aya kan kitu ustaz ya coba bayangna
ciri ilmu anu manfaat nya kudu daek ngadeikeun ngaji batur ulah hayang ngadeikeun dideikeun hukul ku batur nya mana ya ustaz bos gitu coba ngabadu ulah ciri sate ilmu nafi ilmu anu manfaat adalah daek ngadeikeun ngaji batur ulah hayang dideikeun baik batur hadirin pan tujuan ngaji itu nomor kedua supaya tambah iman supaya tambah ilmu ayo zadahum iman so kurang lapor ngaji ayeuna ngadaikeun ngaji saha wae guruna bakal tambah iman jeung bakal tambah naon ayo manjalasa ma'al ulama'i ya zadahullahu al-ilma sadeut diuk ayeuna urang diuk keur ngaji deukeut para ulama deukeut para guru deukeut para ustaz para kiai zadahullahu al-ilma ku Allah bakal ditambahan ilmu amin jeung hirupna bakal salamat moal silakan kuring mah keterangan ada dina kita tajridus sore kita tahu tajridus sore untuk pukul seperti baca malam kumis tu alor ke diukur bedina putrana nya uki hoda eta tajridus karang lantas kok julusu jadi subuh moal silakan jelema anu sok dari di tempat ngaji moal moal silakan namanya selamat ya moal silakan jelema nu sok dariuk di tempat ngaji. Jadi tujuan ngaji hiji bakal menang ilmu, kedua ditambah iman, ditambah ilmu insyaallah. Shalawat sinaran salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ieu bulan Rajab kapungkur Kanjeng Nabi dipanggil balik dijemput. Hebat, ada orang mah dipanggil unggul kan, jemput mah kulirin jemput. Ya, ini sholat. Aduh, dijemput pun anu be. Nah, kendaraan. Buruk. Di pamijahan buruk. Seallah dina kitab di anak kenenya jilid kahiji kene 169 diriwayatkeun dina hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam ieu keterangan lama jawaja sidrotal muntaha gosyatu as-sahabatun min nuri begitu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj geus liwat sidrotil muntaha liwat katanya jawaja bang liwat pan ngandel saha Kanjeng Nabi Isra Mi'raj dihadap kene hiji Ismail kene di Masjidil Haram tapi tahun akhir tolong itu nah belebah dinyata geus liwat sidrotil muntaha waktu pakai tawakul cici di dinya tawakul Nabi Muhammad saya sampai sini saja cek saha ngandel tepi ka dieu Kanjeng Nabi teh anak kene nanti kalau diada tepi ka dieu munah ante sir khutbah coba anu salengkah we pokona mah di dieu geus kemuntah salengkah kumaha la minna illa lahu maqamun ma'lum di jawaban lamun kuring ngalengkah
nganter salangkah tadi itu. Hancur awak saya. Reject gitu. Ya lain lapor kaulah maku lanjut gitu. Ya. Jadi jika mengantar pulang itu terus ruksak awakna. Terpikir dirinya kalau uskulik bakal letik segede manupi itu. Cek saha. Padahal di jenderalnya malaikat. Panglimanya malaikat saha. Kok mau pangkat etek pun. Sampai itu Jibril tahun eta tempat nya eta teh sebutna mahalul khitab. Bacanya kitab sejen boga Husain mahalul khitab. Can pernah makhluk Allah nincakana mahalul khitab atau boga iwal ajeng Muhammad cek malaikat Jibril alaihi kula oge tekuat kehebatan urang Kanjeng Nabi Muhammad di dunia Kanjeng Nabi ulu salam ka Gusti Allah di makom kita di tempat Boga Husain cek Kanjeng Nabi ulu salam ka Gusti Allah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Dijawab Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Dijawabkan di Nabi hoyong supaya hamba-hamba umatnya tukang sholat sholihin supaya menangkap bagian rumah. Maka Rasul langsung menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Bila sakabeh ahli sakabeh ahli langit najawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Di mana kita kajian ilmu macam begitu sidratul muntaha disebutna mahalul khitab atau boga Husain anu cap kaki cap makhluk Allah kecuali nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti baca Quran ini, serta namun bapak sholat di tahiyat teu maca eta jadi teu sholat. Teu bukti sebab teu sholat. Guru-guru teh tadi aya ibadah mah kudu kumpul jon mukalla eueuh nafsu. Yo ibadah kudu sabaraha ibadah teh. Oh ya. Itu hadirin. Jadi aku jeung bukti ya itu hadirin saja. Makanya wayah eta tahiyat sing bener macana 542 tahiyat ulah terus. Tuh tasbihan haji. Jadi Safinah dengan kitab Safinah dihitung tasbih Fatihah. Tasbih tahiyat dihitung dengan kitab Safinah. Baca kabeh kita tasbih. Kamu tadi baca terus menurut lah ya Fatihah macam ya karena dulu ya karena bahaya lalu nama iya karena kudu iya karena umpul abdi ibadah ka Gusti umpul abdi minta dulu tapi lalu dibaca kasih ya karena dulu wah umpul abdi nyembah karena matahari bahaya berubah mana. Tapi Syekh Al-Fasni anu dibuat dengan kitab Syarat Arba'in ya cek Syekh Al-Fasni ngajelaskeun jeung Abi Jannah inna bil jannati sajaratan di surga aya hiji tangkal kayu ismuha at-tahiyah eta ngaranna tangkal kayu tahiyah. Doa di pamula eta kayu tahiyat tuh. Mun ciciak. Ciciak kayaknya. Eta ciciak geutahna paragi bubaran apati lere. Kira eta bubaran. Apati lere. Ya. Wa alaiha qairun
mubarakah. Ngaranna manuk mubarakah. Aya di manuk mubarakah. Campur ileung mah aya. Wa tahtaha ain. Dihanapkeun tangkal kayu eta tahiyat aya mata air. Coy. Ngubah coy. Nya, tah ismuha ngaranna eta mata teh atau gibah. Jadi tangkal kayuna saja tahiyat manuk mubarakah caina namanya. Bang hadirin, sakabeh tatangkalan, sakabeh bubuahan anu aya di dunia di surga aya. Kacapi aya. Duren aya. Ngan beda duren dunia jeung duren surga. Dia dina kitab Qurtubi. Rok 2 kitab ayat. Ai duren dunia seperti mana? Segede duren. Segede kelapa. Seperti bolamanya. Tapi duren di surga segede Ka'bah. Kabeh buah kacapi segede Ka'bah. Jeruk segede Ka'bah. Anggur segede Ka'bah. Kudu semoal eta. Sepat urang moal segede kieu. Urang nangke di surga ahli surga teh jangkungna seperti jangkung Nabi Adam. Sabaraha 60 asta. Lamun di meteran berarti 30 meter. Jangkung Nabi Adam. Jadi urang ayeuna kita teh ayeuna leutik kan. Itu dia anak kita. Kuringona geus jangkung. Jadi bakal jangkung sabaraha? 30 meter. Lebarnya di dadana dina beda sab'atu ajru'in 7 hasta berarti 3 meter setengah. Sebab hasta setengah meter. Dunia. Terus aku buah lagi segede gitu dunia. Aduh kasetna, terus kasetna diusuk. Masalah aja gitu dong. Mudah kasetna disublah kasetna. Jadi jangkungna dibejakeun dina kita. Lebarna nah, sekitar kita wa iza qolal abdu jalika ketika orang sok pikul di sholat setiap orang sok baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatul thayyibatul ya nazala atau iru min bawah eta manuk tadi teh mubarakatnya turun mainnya geus turun wa masuk pihak turun kajero eta mata air humus mengubah wa kharaja minha geus teureum kaluar paya takotor menehna gigibri payan padu gigibri paya takotor mangka netes setiap satu tetesan yakhluqullahu malakan yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah eta malaikat anu didamel pol setiap tetesan diberi kali manuk anu turun teh hadirin didamel malaikat maca istighfar mamekeun hampura ka jelema tukang maca tahiyat di jeroso tapi lain tahiyatku salat maksudna mah cuma tahiyatku salat mah selain laluan kali orang datang waktu subuh para jalma malah tarudu katinggalin sholat subuh nu kitu jalma teu aya kan kitu aya barang datang
datang waktu lohor, bapak-bapak malah ngalolor, ketinggalan sholat lohor, begitu jalma sakalor. Barang datang waktu asar, ibu-ibu malah ke pasar, ketinggalan sholat asar, begitu jalma kasasar. Barang datang waktu maghrib para pemuda malah ngagidi, ketinggalan sholat maghrib begitu injuna juri. Barang datang waktu isya para gadis malah ngagaya, ketinggalan sholat isya begitu injuna buyar. Nah malah begitu jadi mau hijau ya. Nah, selingan itu selingan. Ya, itu tadi saya nanya. Jadi kan di rumah teh hebat sore teh. Tapi kat tempat eta. Panggil jeung Gusti Allah. Panggil jeung Allah. Dia urusan. Hebat lengkap panggil jeung Allah. Hebat. Urang we lamun kapan jeung presiden. Hebat kira-kira. Hebat. Bangga, bebek jatuh mah jelema. Allah jeung Jokowi hebatan mana coba lu? Foto. Sarang anak salah. Gibran. Nah, Gibran, ku baru. Amin ya robbal. Amin. Amin. Manis. Setelah ketika dinanya, ulang lagi hanca. Saya pikir, mesti kita jatuh seorang itu.